Nyentak nih tah teh tuh. Nih mah kudu make urat wae indung ngomong teh. Belum asin teh juga ngaduruk cak-cak gitu teh. Teu pira tinggal ngadahan. Cin masalah ngarit mah babad ku aing jeung jagoanana ge lah. Anjir, Cin, kadangnya kemana sih Sadut? Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Adut, budak teh ka mana waya kieu kalah kukurilingan. Dut, asur-asur heula seuneu marek ngisikan burit. Bajung mah ameng teh teh buka. Cin neneng kan balik wae. Buka di madrasah, kewe geus Isa teang kumaneh. Ngisikan heula. Ajik mah. Dut, maneh mah di pihak-pihan seuneu teh kalah kaparem. Temangan kitu we leutik seuneuna. Mandi atuh maneh geura disalin lain kikituan wae. Mane nyentak nih tah teh tuh. Maneh mah kudu make urat wae indung ngomong teh. Cuma atulah gandeng kacai ayeuna ye. Jig bari ge kikituan wae maneh teh. Tah mah geus beres suksak sik-sik maek naon deui. Hari geus beres mah sok teangan deui pigawean ulah tudah-tuduh. Aya wae neangan pegawean masak ya geus cangkeuh. Aya teh si neneng di madrasahna rek ngendong mah. Moal atuh maneh madut sok tara kira-kira. Ka ditita unit berang kene lain cenah babantu heula di imah. Pan adi maneh mah lain ulin keur ngaji keur neang pangarti. Mbak tara-tara ngomong teh sok sentak porongos wae teh tadi. Tudah maneh mah pi omongan wae hirup teh. Eueuh dewasana pisan. Lamun geus Isa teang adi maneh geus taraweh sok keungeun. Atuh mah keung naon sapopoe cicing di leuweung. Keung tong kitu lah, tong keung kitu pamali. Atuh da adi maneh mah jiwa awewe teludangan jiga maneh. Satu gandeng lah, kayak dia teang geus buka lah. Baseuhnya. Maneh mah ngalah suluh baseuh dut hese hurung. Kalau wae jadi omong teu narimakeun. Narimakeun indung make head, maneh nu kudu ngartina. Penting omong lah, kasih sawah we lah. Tuh maneh mah diomongan ku indung teh. Tut, asinah yang dibelem yang digoreng. Di belum mah soalnya di belum teh sok sengit. Atuh hari hayang dibelem mah.
Sadut bakatku lapar nepikeun ka HS. Tut, gerah hudang ya, gerah dahar, geus maghrib. Gimana geus arasap kitu mah? Enggeus, engkop gerah dahar. Sok gerah dahar, tong poho bismillahan. Sok atuh jeung emak. Sok emak ge da geus lapar. Ma si neneng daharna di mana? Adi maneh mah tadi ge geus mekel di dieu, tapi sangu tiis. Sok atuh mah buru geura dahar geus lapar. Mana belum asin teh juga ngaduruk cak-cak ieu teh. Teu pira tinggal ngadahar di poyok wae pamali. Lain moyok mah pokoknya da juga belum cak-cak. Dut. 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 Woi. Tah suara barudak nyamper walina tembalan. Ya euy ka dieu. Keur naon maneh di imah wae tuh. Ka dieu ya keluar ngopi di dieu ya. Naon dia? Oh, tuh na keur naon atuh maneh di dinya wae sadot. Ya ka dieu keluar. Kang karek beres dahar. Hadieu ya dahar ya. Wi, Cin. Naon urang mah karek geus bukan yang sadot. Dak ya. Rek dalahar, eueuh make rek geus dalahar jeung si Sadut. Ah, Cek, karek geus dahar bukan yang Cek. Aisyah neneng ka mana Cek teu kadenge-denge? Nah, Cek, nah. Oh, soal si neneng ya. Yang buka di madrasah si neneng majung babaturana. Tah pangreangkeun geus isanya. Oh, Cek, kewang teang kuing si Sadut tuh si Kowi teh ka ditu. Ah, Cek, kan mah wang tareang ka ditu. Bawa atuh Dut. Hayang ngopi heula ya sama meneng si neneng. Buru bawa kopina ka dieu keluar ya. Senarioan maneh karek ka dieu aya barang kamarana. Orang teh geus mantuan indung urang nu jalan pare tadi teh. Jadi teu kaburu ka dieu Dut. Matak ayeuna jeung si Mod cinta ka dieu. Bari hayang minta kopi. Urang tadi geus di sawah atuh da. Ieu pare dibuat. Urang mah panen ge da kene matak jongjon heula we urang mah. Alam Dut, tuh urang dibantuan lah. Dibuat di dieu malah. Teu percaya urang ka maneh mah lah dibuat. Kalau mungkin kurang dibantuan yang si Kowi lah. Ayo gitu teu percaya belah mana ka urang teu pira urang teu bisa ngalasulu wae nepikeun ka panen ge teu percaya pisan. Ah, maneh malu haleha paling oge panenna. Tenang Cin, masalah ngarit mah babad ku aing jeung jagoanana ge lah. Anjir Cin, kadenge ku mana si Sadut. Oh, malu kana ge aing dagul. Oh, ya cek desa kotak. Nanti semulahe gitu. Heeh, aya bahan si Sadut mah. Heeh. Ai sineneng kita buat sabaraha Sadut ini mah. Di meme asal ge geus ini sineneng mah da. Nah, barang-barang teh geuningan teuing skenario kudu tadi teh. Sok-sok teh atuh kopina ari nu mongko tadi hayang kopi cenah. Aturkeun heula we. Bisa tuh panas itu teh. Manya we kudu juga nginum ngopi teh.
Tuh iya angin cat gede-gede teuing wi euy jiga nama rek halodo. Heeh, mun halodo teh. Urang mah kudu tumusan wae ngasuluh ka leuweung. Lah balik lagi halodo lah. Rek mae pare ya mae teu lila moe na ieu halodo mah. Senarioan maneh daekan moe pare mantuan indung. Dan tepang balikan bako maranan si Kowi manut jadi mantuan indungna. Lain gitu cin. Karunya we na manyaku indung urang sorangan da bapak urang mah tuh. Ieu gawe nyangga saya ku urang atuh nu cicing. Nah, apa aya nama Mang Ajo euy ka mana nya? Senarioan. Komo urang madut laprak ngalapare can pernah ieu. Non nempo Mang Ajo. Oh, orang yang sarua bukan nih. Kira tuh panggil yang mengajo teh. Kemana mengajo teh? Ai Mang Ajo sok aya ngelol ka dieu tara. Geus lagi eueuh wi tengelol-ngelol gua gering. Heeh mun gering teh wangana longok cin ka ditu. Oh, ayo kudu ada di tempo kemanya. Heeh pada bisa berapa wae teh ka ciri-ciri pisan. Bisi gering heeh ka ditu. Ting sibuk meureun di kebona. Jika nama sibuk meureun di kebona. Atuh mun sibuk mah meureun ka urang ge muruhkeun cin. Ya bisi we tuh dia jeung si ibina meureunan. No dicangcang berenan ku si bibina di talian meureun. Sia mah ngomong teh pararadu wae. Pi asa heueuh meureun sigana mah kitu sadut jigana teh. Komo sia mah ngomong teh. Terus suka nolong longok ka ditu bisi gering gitu karunya. Nya urang mah ngalongok ka ditu. Oh, ayo. Gunungan urang da kitu-kitu oge. Heeh tah kitu. Senarioan maneh boga ras-rasan wi. Pan maneh karasa meureun Mang Ajo bageurna ka maneh. Suruh oge sok pangalakeun ku Mang Ajo maneh mah. Oh, sia teh kitu-kitu ge goreng adat kitu oge sia da angger bager mengajo mah. Anjir Mang Ajo disebut goreng adat bejakeun ku urang mangke mun aya da. Da emang heueuh sok da goreng adat mengajo mah sok teporongos tapi da heueuh bager hatena mah kitu-kitu oge. Anger we Mang Ajo kuporongos mah maneh hayang udud masuk ngegerowan. Heueuh mata kitu ge urang teh pada mengajo bager. Sok urang sok barang penta deui ka mengajo. Gerajung, gerateang si neneng geus peuting. Nya mak. Oh ya atuh yap angka ditu teh ngarunya geus Euy penting. yap tu enam heula kopina ye. Ah dia tuang inung lah, lebar ya. Yuk, jauh orang ini teh, Cah. Nuhun kopina, Cah. Yuk, nuhun kopina, tuh. Yuk.